Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan wasta abdi M Akbar Ramdhani di kelas 11 alam tilu. Wilujeng enjing sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasempatan sareng kesehatan nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat, sareng rencangan anu dipika cinta, para wargi anu dipika hormat kusim kuring, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna ngajaga kesehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna mersihan awak pas urang keur ibak, mersihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta contoh cara hidup anu sehat. Contoh anu sanesna urang kedah micen runtah di tempatna teu kenging sembarangan. Terus lamun nyiduh ulah di mana wae batuk atawa bersin oge kudu ditutupan supaya bahan nu kaluar tina mulut teu nularkeun virus kanu batur. Dah, urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang sorangan. Sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson mersihan diri urang sorangan tina sagala kotor anu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Upami mersihan ku kotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi mersihan lingkungan jeung sagala kotor anu bisa menyebabkan penyakit di diri urang sadayana. Tuluy kumaha lamun bade ngabersihan ku kotor rohani? Carana nyaeta kudu ningkatkeun keimanan urang sadaya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu kudu diinget teh sehat lain saukur kabersihan ungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu mantak ngajagjakeun diri urang, misalna rajin olahraga. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana paratosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.